istimewa anu sangat kusum kuring dihormati sahibul hajat, dulur kuring, kolot kuring, CS kuring, makana diborong kabeh ieu. Makana wajar munasabah beliau manggil kuring, sebab kuring itu beliau itu kolot, dulur, CS, bari pangkatna nambahan ayeuna mah kiai merangkap lurah, lurah kiai, lurah ongkoh, kiai ongkoh, beaku sorangan ieu mah titelnya. Urang doakeun ya dulur kuring eta sohibul hajat Bapak Lurah, mudah-mudahan urang doakeun hajat nasi diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan ieu sohibul hajat nikahkeun putrana anu mudah-mudahan pertikahan nasi aya dina pertikahan anu sah mungguh agama, sah mungguh negara. Oge rumah tangga nasi aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami ngomong-ngomong barokah ieu hajat yakin berkahna naon sababna karena hadir nyata di tengah-tengah urang para kasepuhan, para kiai anu mudah-mudahan mujalah satuhum ziyadah kumpulna penting ayeuna urang aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oge numplok kaberkahan ka sohibul hajat, amin ya rabbal alamin. Sadayana para jamaah, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Urang langsung bae da aya acara nikahan mah teu kudu penting-penting karunya ka Bapak Lurah. Mending geus peueuh matana ge nya. Biar geus duai deui bari geus peringatan teu kudu lila-lila ngajina amplopna geus 3 jamun ieu cenah nya rek 15 menit ge 3 jamun ieu pokona mah amplop CS lah. Amin ya rabbal lamun rek mayar makori tadi wai geus lain trio deui eta mah naon ngaranna trio opat trio Prio, opat trio, masya Allah. Orang doakan, lamun rek dibayar, mangwal kabayar palurahnya. Pokoknya mah iya mah amplop CS, guys. Pokoknya mah ayam meureun seutik mah ya. Aduh, alhamdulillah. Oge hadir di tengah-tengah urang channel dari Bang Kemet. Aduh, alhamdulillah hadir Bang Kemet. Ieu hiji deui channel gaduh channel nyarita. Format channel. Mah? Format channel. Format channel dan Bang Kemet channel. Jangan lupa subrek ya. Subrek, like, and comment. Itu jangan lupa channelnya Bang Kemet dan Format channel. Kuring oge gaduh channelna Goes Ngesang Al Hidayah. Itu jangan lupa disubrek ya. Itu saling subrek kita. Mudah-mudahan sing tambah masur, mudah-mudahan urusan pengajian, urusan agama karena akhir zaman harus dipiralkan. Betul apa betul? Ai urusan teu manfaat, channel-channel teu manfaat anu subrek na ngabadeg ai kana pengajian mah saeutik. Betul apa betul? Geus urang langsung bae lebih cepat lebih baik dina acara teh tilu Isra Mi'raj, walimatul hitan, walimatul nikah. Geus nu mana heula bae lah. Kayak orang benangkan kabeh, amin ya robbal. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Urang awalan pengajian penting ayeuna ku statement ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu a'lam bi muradi wa iqrabi wa haqiqatil ma'na. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ayat Quran nu urang tadi dibaca lamun rek dikaji, lamun rek dipesek eusi arti daripada eta ayat 2. Hiji nu diparentahkeun ibadah ku Allah ayat 2, hiji jin nomor kaduana manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nomor kedua ibadah kudu karena Allah jeung teu aya anu wajib diibadahan ku urang terkecuali Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu nyata nomor kahiji anu wajib ieu urang teh tolakna nomor kaieu kumpulna. Adapun paham jeung teu paham mah ngarti jeung teu ngarti mah urusan kaul tauhid di Allah Subhanahu tidak bisa dipaksakan. Makanya hade lamun urang boga anak di pasantren hiji kudu syukur nikmat. Boga anak dari kasusnya boga anak dari betah di pasantren ieu nikmat anu sangat luar biasa. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Jadi nikmat anu sangat luar biasa anu perlu disyukuran ku urang. Nomor kaduana hade ulah kalau urang boga anak di pasantren keluar di pasantren anak teu jadi kiai, anak teu jadi ustaz, anak teu bisa ngaji. Kalau Allah betul? Lain jadi kiri terjadi kiri mah urusan pada tauhid Gusti. Pan sok aya nu nyesal eta kolotna. Anakna di pasantren teu meunang 5 tahun diiring, beres di pasantren teu jadi ustaz, teu jadi kiai. Kalau pada eta kolotna. Aing mah kaduhung ngasantrenkeun sia. Masantren di tahun-tahun sia nepikeun ka nabian sia aing nepikeun ka obat kalengan. Balik di pasantren sia teh jadi kiai-kiai acan, jadi ustaz-ustaz acan. Aya nu kitu aya? Ya. Nu kitu aya? Di mana? Di dieu. Di ditu mana ya? Di ditu ya. Marhaban ahlan wa sahlan. Guru urang alhamdulillah nyata dewan guru daripada keluarga besar rumah santri. Urang doakeun alhamdulillah mudah-mudahan guru urang sing ditambih-tambih kamuliaan aku Allah Subhanahu wa taala amin. Oge pidoana kesadayana mudah-mudahan nyata keluarga besar rumah santri ditambih-tambih kamanfaatan ilmu aku Allah Subhanahu wa taala. Sing ditambih-tambih kaberkahan Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan ya keluarga besar rumah santri, pengawasan rumah santri semakin ke depan semakin tambah maju, semakin tambah nyata ke depan semakin tambah berkah, hingga menjadikan satu fondasi pikeun nyata urang kabehan hingga berjalan pengawasan rumah santri hingga bisa ngabedakeun mana anu hak jeung mana anu batal, mana anu halal jeung mana anu haram. Amin ya robbal lajang. Mangga marhaban wa salam mangga. Ya urang langsung punya. Urang langsung punten ajengan Kang Haji punten dilajang punten Kiai dilajang. Ya urang langsung. Awasna de orang hebat itu orang yang siap menerima karena kesalahan sorangan dan kesalahan Kiai. Ini kayaknya salah aduh. Aduh, tapi mudah-mudahan sehingga jadi kedoa tapi berkah amin ya robbal amin ya robbal. Awas ya nu hadir penting ayeuna teu kami jawab teu kami salah pasti boga bener teu kami bener pasti aya salah teh teu kami jawab innallaha tajawaza li an ummati al khata wal nisyana. Langsung kami jawab Allah ciptakeun manusia terutama umat aing eta teh aya bener aya salah aya bener. Ayeuna urang kabehan teh anu hadir boga bener boga salah boga aya bener aya stop supaya berkah supaya ulah tumbuh aya bener aya salah aya kusal sagede kitu nu bener ulah apa bener ulah apa anu salah ulah apa salahna
maksudnya kumaha gitu nu bener ulah sapang anu salah ulah sapang maksudnya gitu bukan nangis kudu pusing lah ibu masalah ada ngegennya geus kudu minum mikiran amplop geus teu ngegen bukan apa cek kiai kitu kitu we geus artina awas ulah kitu bae bu udah beunangan anak artina wa ma'af tobaka min hasanatin pamin Allah dikala diri urang teu aya dina bener salat urang beres puasa urang beres zakat tadi kaluarkeun haji tadi pigawe ka kiai urang kaji ka kiai urang ngahormat ka tuluy hareup urang ngahormat tetangga akur pamin Allah maka datang nanti Allah anu perlu syukuran alhamdulillah awalina wa ma'af tobaka min sayiatin pamin nafsi dikala diri urang teu aya dina kagorengan salat belang betong puasana awal akhir doang zakatna teu dikaluarkeun hajina teu dipigawe ka kiai bawaana ewa bae ka santri bawaana teresep bae jeung tetangga bawaana ribut bae pamin nafsi maka eta kaluarna timbulna tina awak urang sorangan maka diperlukeun ihtisabun nafsi diperlukeun introspeksi kahartos naon gak lain gitu bengeus tuh setiap kagorengan nu nempel nu nimpa dina awak urang eta timbulna tina awak urang sorangan ulah disanggakeun ka Allah loba nu salah kaprah kabeh disanggakeun ka Allah mang ayo ngangatu geura salat geura mulai bebenah kahirupan teh nya berjamaah tuh salat ka itu bareng-bareng itu rame pan setiap sabu sakali hayu urang ngaji bareng-bareng urang kumpul kekeluargaan pan urang teh bakal maot pan urang tadi hade ka pangajian pan beusingan nyeta para jamaah mah beusingan urang teu disolatkeun ku kiai beusi palebah nyeta paling kadung teu didatangan ku kiai hayu geura bareng-bareng hayu geura siap geura ka masjid ngomong ngaji sabu sakali kumaha tembangna mamang mah can menang taufik hidayah di Allah aya begitu aya mamang mah can menang taufik hidayah di Allah gitu mang itu aya keur ngabangun masjid oge lain geura bantuan mang da mamang mah boga duit aya geura korbankeun harta teu boga harta atuh korban tanaga korban waktu korban pikiran kumaha be pikiran cara supaya ngahasilkeun duit kumaha tembana mamang mah can menang taufik hidayah di Allah bener mah itu aya pengajian oge aya pengajian rumah santri masya Allah tingali ragem katingalina tingali guru-guru urang sareng tanpa pamrihnya ikhlas kana Allah nyata korbankeun waktuna ninggalkeun santri ngabelaan supaya masyarakat teh ngaji ayo geura bareng-bareng hadir nyata ka pengajian rumah santri pengajian hormat pengajian mualimin ayo geura ka itu hadir geura kita geura semangat mumpung masih kene jager mumpung masih kene hirup panjang umur ku Allah kumaha tembana mamang mah can menang taufik hidayah di Allah benar apa salah eta? Salah. Benar apa salah? Halo? Salah. Tak eta ucapan seperti itu ucapan salah. Dan setiap kagorengan mah sangkakeun apa minapsi eta teh timbul tina Allah urang lain timbul ti Allah ulah kabeh disangkakeun ka Allah sangat can menang taufik hidayah Allah. Aya taufik hidayah lain nyata kudu dituduhan taufik hidayah kudu dijemput innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah maka robah kana seseorang lamun eta teu ngarobah kana dirina sorangan artina jelas dikala benerna datangna ti Allah perlu syukuran alhamdulillah dikala eta geuning tina goreng pamin nafsi eta timbul tina awak urang maka diperlukeun introspeksi diperlukeun urang introspeksi diri ari introspeksi ngoreksi kana kasalahan awak sorangan awas ulah koreksi kana kasalahan batur dikoreksi ari kasalahan awak sorangan teu dikoreksi artina sadeja urang perlu nyata koreksi kana awak urang sorangan nasabna lamun jalma hirup para koreksi dirina sorangan maka hirupna sok kabablasan
ujungna sok kamalinaan nu gagah asapang gagahna nu pinter asapang pinterna nu hebat asapang hebatna nu kaya asapang kayana nah sababna karena tara koreksi karena kesalahan awak sorangan nomor kaduana oge urang perlu koreksi karena kesalahan dina urusan ibadah karena hadirnya tak pengajian berjutaan alim ulama berjutaan kiai serok lamun urang tara koreksi dina urusan ibadah loba anu kasinan kijaga di kiamat tukang berat bakal kasinan tukang berat bakal kasinan tukang zakat tidak bakal kasinan tukang berat gusti mana ada berat api gusti zakat tidak api berat gusti tapi kano ya tujuh lebih ibadah gusti mana pahala api gusti kijaga di alam akhirat kasinan ladang pahala sholat maneh nah karena maneh pahala sholat nak ukurnya tak awak bungkul pahala sholat tak ukurnya tak tungkul adapun hati pikiran mereka terserah palabah berukul maneh tidak tungkul palabah itu maneh tidak sujud palabah tinggal maneh tidak hilang maka eta salat anu konstitusi asra'u ilal ukubah salat anu cepat dikarabekeun kana narakana Allah Subhanahu tuh tara ngoreksi dina urusan ibadah tukang puasa tukang zakat tukang haji tukang berangkat ibadah haji tukang puasa bakal kali dina Gusti mana ladang puasa api Gusti bahwa api puasa bener-bener Gusti tarakat Gusti puasana bahkan ditambahan ku puasa sunahna dan kemisna mana pahala puasa di Gusti kumat tembalna tutup kada boleh dina urusan salat ladang pahala puasa maneh nampakna kena maneh bala puasa ukur kasupkeun kana puasa awam tingkatan awam puasana ukur nahan lapar jeung haus tungkul adapun mata maneh berpuasa leungeun maneh berpuasa suku maneh berpuasa bakal kalistinan kejaga di poe kiamat lamun tara ngoreksi dina urusan ibadah kahartos awas pokoknya mah gitu bela insyaallah yang penting orang kumpul namu jalan satu jadah berkah amin ya robbal alamin alamin tah mana ya sagedi supaya urang ulah kamalinaan kau hidup di zaman ayeuna dalam dipikir urang asa kurari weh komo lamun urang jauh di alim ulama makin riweuh wae benar ya lamun urang hidup di zaman kiwari karena teh zaman riweuh akhirnya riweuh karena urang teh zaman riweuh kaduana jelas ucapan Kanjeng Rasul saur Kanjeng Rasul layak di zamanun awwalun illalladzi ba'dahu syarrun minhu Kanjeng Rasul zaman makin kacil lain makin beres tapi makin kacil makin acak-acakan mau datang hiji zaman kajaba eta zaman akan lebih goreng daripada zaman anu geus kalewat jadi zaman makin kacil lain makin beres tapi makin kacil teh makin acak-acakan makin rariweuh benar urusan syariat agama diperhatikan kurang rariweuh ayeuna bener aya istilah kamalimah pengajian teh libur bener aya istilahnya eta Jumat libur pada zaman ayeuna mah Jumat libur jadi kumaha Jumat libur apa enggak benar pengajian libur apa enggak hebat di dieu mah jempol pokona alhamdulillah geus moal mempan corona ka urang dieu mah gagah loba jawara benar kadua na lieureun jalan lagi ka Kalimeng manten teu kuateun anjakna alhamdulillah tapi coba ningali ulah jauh-jauh teu kudu ningali ka Bogor tilu yang kabelah ditu ka Jambu eta teh sepet libur pan setan jaga Jumat teh keur libur atuh bikin ngeunah bae betul ayat sempat istilah Jumat libur ieu mah punten urang lain berbicara politik urang berbicara bahwa ucapan Kanjeng Rasul teh makin kadieu teh lain makin beres tapi makin kadieu teh makin rariweuh ieu teh naon sabab ucapan Kanjeng Rasul itu jawabanana mungkin ku peda ieu teh ayatna urang teh aya dina akhir zaman benar aya dina akhir zaman mungkin ku peda ieu zaman teh geus beres kiamat makana riweuh bejeun riweuh urusan syariat agama rariweuh urusan akidah rariweuh bener kadua urusan ekonomi mah masyaallah geus nyaho ieu umat Islam masyarakat
Indonesia nyata itu ulasan ekonomi ningali minyak ditambun bener minyak mahal gorengan jadi artis tuh ekonomi teh lalieur si cerita ieu ulah-ulah usaha-usaha perhatikan kurang anu usaha kaki lima itu sangat merasakan dampak daripada ujian Allah corona tukang bubur karunya tinggali dilarang keras udah bubur keras batengeunah mesti dimati kali kurang karunya mah tukang sate di bareuman nu lucu tukang baju di garantungan kali Masya Allah ya Rabbi tah ieu awas ade sok urang kembali tah ayeuna lewat kita urang pangaosan ayeuna kena ieu acara hiji Isra kaduana walimatun nikah komerkatuna eta walimatul hitan si ade kuncina supaya urang selamat hidup di zaman kiwari kuncina hidup berpanjang sok deketan alim ulama deketan kasepuhan pinuhan pengajian deketan nyata jalma soleh kuayana urang hadir di pengajian ngadeketan jeung jalma soleh maka ieu bisa tingkatkeun kana keimanan latih wahid bertukon pakarda ulah sering anjeun dengan jalma pase bari anggar di ulama nasadana karena ieu bisa cilakakeun ka maneh lamun sering kabur kaul jeung jalma pase bari anggar di ulama tah ieu bisa ngalemahkeun kana iman bisa ngarekekeun kana iman lamun iman geus lecet maka gampang eta jalma dibodoh ku setan cenah berbuat maksiat ka Allah berbuat neraka ka Allah maksiat dianggap sepele neraka dianggap desapira anu akhirna cilaka dunia cilaka akhirat kahartos naon gitu beungeus rek ceramah ka mana-mana ngomongan gitu beungeus yang penting berkah amin ya robbal beusi salakina teu ngaji datang ka imah beres ditanya nah beres ngajina beres kan udah ngaji kitu bela maksudna kitu beungeus da kitu bae jawabna imah betul awas urang teh hiji kudu bisa ngoreksi kana kasalahan awak sorangan kumaha cenah kieu cara ngoreksi kana kasalahan awak sorangan jalana eta alatna aya dua hiji ku ilmu tauhid nomor kaduana ku ilmu fikih supaya urang bisa ngoreksi kana kasalahan awak sorangan dengekeun supaya urang teu kabablasan maka cara ngoreksi nyata hukum ngoreksikan awak sorangan alatna teh nyata aya dua hiji nyata ku ilmu tauhid nomor kaduana ku ilmu fikih jadi ibu cek bapak-bapak kumaha cenah kieu cara ngoreksi nyata ku ilmu tauhid artina nganyahokeun kana ijat jeung idamna Allah nganyahokeun kana aya diayakeun ku Allah diurukeun ku Allah hebatkeun ku Allah hebatkeun ku Allah diharkeun ku Allah diharkeun artina urang mah la ilaha maujuda illallah la ilaha ma'buda illallah la ilaha ma'buda illallah la ilaha ma'buda illallah urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim nu beunghar teu kudu sombong ku kabeungharanana nu pintar jangan sombong ka pintaranana betul nu boga jabatan kekuasaan jangan sombong dengan jabatan kekuasaan kabeh ge eta titipan Allah nu mere pintar Allah nu mere beunghar Allah nu mere kekuasaan Allah paul saiki indahu wa kada asaqil ajali artina urang mah mun dibere amanah ku Allah harus waspada bahwa ieu titipan Allah bakal dihisab bakal dipertanyakeun dijaga di poe kiamat kahartos naon itu beungeus nu beunghar ulah sombong kudu syukur benar nu balangsa ulah sombong dek kumaha sombong nu balangsa lain nu balangsa ulah sedih ku balangsa kanana benar da urang mah boga Allah penta ka Allah nyata ku ilmu tauhid ngajahokeun kana ijat jeung idamna Gusti Allah urang ku Allah dinasibkeun balangsa ieu urusan ekonomi penta ka Allah dan boga beunghar mah Allah nu boga balangsa Allah penta lewat naon lewat doa osok kadoa ngadoa naon duit tuh ngadoa ka Allah diparentakeun
idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ieu teh ayat nu maretakeun urang Allah maretakeun kaula urang teh titah ngadoa. Nah sabab ngadoa Allah maretakeun titah ngadoa berarti ngabuktikeun urang teh makhluk anu teu boga kakawasaan, makhluk anu teu boga asal, makhluk anu teu boga tapa, teu boga kakawasaan Allah, teu boga asal tapa Allah, teu boga bukti Allah, makana perintah lewat doa. Kumaha kiai ari ngadoa teh aya dua jalan, aya nu langsung ka Allah, aya nu bisa dipake pelantara ngadoa. Nu meunang dipake pelantara ngadoa eta aya tilu, hiji maca Quran, kaduana salat, katiluna amal hade. Tuh ngadoa teh dua jalan langsung ka Allah. Seperti mana ngadoa langsung urang ka Allah, beres urang salat angkatkeun leungeun Allahumma atawa ya Rabbana atawa ya Rahman ya Rahim. Kiai kumaha mun teu bisa make bahasa Arab silahkan ngadoa make bahasa Indonesia. Wa ma ja'ala alaikum bidin min haraj. Allah ciptakeun agama ieu teh dipikeun kasulitan, justru agama diciptakeun ku Allah ieu teh pikeun kagampangan. Teu bisa salat bari ngantuk, salat bari diuk, teu bisa salat bari diuk, salat bari ngadang, teu bisa ngadang salat tuh itu kan agama. Artinya Allah ciptakeun agama ieu teh pikeun kagampangan, ulah lieur-lieur, ulah hese-hese, ulah ribut-ribut. Dek nyolatkeun majid gerak teu bisa niatna, ulah hese-hese, geus urut latkeun bae, nah amplop na mubazir. Kumaha niatna atuh kumaha bisa-bisa urang. Batur maniat la usolli ala hadal mayyit itu kamera, usolli sunatan paeheun Allahu Akbar. Tuh sing hade agama diciptakeun pikeun ka teu bisa ngadoa make bahasa Arab, make bahasa Indonesia bu. Angkat kelengan ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami, panjangkan umur ibu bapak kami, keluarga kami, berkah hidup kami ya Allah ya Rabb. Ngadoa make bahasa Indonesia. Akhirnya bisa make bahasa Indonesia, bisa make bahasa Gunung Bunder, da kudu mah urang Gunung Bunder. Silahkan ngadoa make bahasa Gunung Bunder. Beres salat angkat kelengan Gusti, hampura Gustinya, ieu kasalahan abdi. Astagfirullah, jadi kesalahan ya imannya salah abdi, salah ki abdi, ya salah ki abdi wa ngejeng randa Gusti. Panjangkeun umur abdi Gustinya, kan ulah panjang teuing. Batur geus bareh kuring sorangan di alam dunia. Tuh ngadoa make bahasa Gunung Bunder. Cik ini aki-aki bu panjang teh ngadoa anu pendek bae. Mangga silahkan ngadoa anu pendek, beres angkat keuleuh. Ya Allah ya Rabb, ngarti meureun. Ya Allah ya Rabb, aya meureun teu timah. Atuh gitu-gitu teh mah atuh ulah bener. Teu sopan ngarti. Jamaah ge ngarti teu sopan, teu boga adab. Makana aya tata carana di loba-loba ngadoa teh. Nomor kaduana eta ngadoa teh make wasilah, make pelantara. Nomor dipake pelantara ngadoa teh aya tilu, hiji maca Quran. Quran bisa dipake wasilah ngadoa. Dikala boga indung bapak teu saya ngadoa make Quran, baca Yasin. Setiap malam Jumat khusus pikeun indung bapak teu saya. Nah kalau karakter mabi karawati surat Yasin, mabi karawati surat Yasin. Terus kebunuh sekitar rumah yang tak punya turunan, yakin bakal nyampe nah yang bagi ijadi al-istiqomah bidu'ai wa tadarru'i wa ikhtiari wa qira'atul Qur'ani fa'ina dhalika yasilu ilaiha wa yantafil bakal nyampe bakal kasih manfaatanana. Tuh ngadoa make Quran komo lagu eta Quran geus ditorekatan ku urang sanadna jelas geus gawe torekat Quran 7 penting Quran hatam bari puasa tingkat kaduana 7 penting Quran hatam bari puasa tingkat terakhir lepas sampai penting Quran hatam beres torekatan Quran maka sok pegang Al-Quran pegangan pintunya tak meraih keberkahan dunia keberkahan akhirat liur urusan ekonomi baca Quran hatam ke Quran peta Allah dan alukal karamah bi karamah Al-Quran wa bi Quran hasil
lahum khususan makosi tikul hawa di dunia wal akhirah wa bitaufiq rizqan wasi'an halalan thayyiban. Tuh baca Quran. Halo? Halo? Osok hatamkeun Quran osok? Sabaraha kali? Jarang. Alhamdulillah kadang-kadang daripada tara bener. Tuh lihat urusan ekonomi ke zaman kiwari tapi alhamdulillah mulai katingali pandemi akan jadi endemi betul. Mudah-mudahan nyata ke depan aja tinggal jadikan satu awal keberkahan kemajuan pikeun umat Islam, amin ya robbal. Ngepingna sauna nyata karantina oge di Mekah terus mulai teu jaga jarak nyata lancar, mudah-mudahan nyata awal ke depan urang kabeh terutama umat Islam diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Problem permasalahan nyata di negeri urang segera cepat terselesaikan, amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Baca ge surat Waqiah Bu, pada asar 40 hiji balik. Oh, ibu mah yang untung genteng bae gila ya. Untung bego enteng aju panupat karena bangke lupat ka Bang Emo. Bang Emo na kebanjiran jadi Bang Nangtung jadi bae bari Nangtung eta sumpah nasabah teh nya da bilaan eta. Saya berjanji sumpah nasabah satu saya akan hadir di setiap waktu yang ditentukan. Dua saya akan membayar, saya akan membarai ngomong bayar di tebegu yang berjanji apa lama cenah kiai osoknya lain nya osok sok intip asal poe kemis kabrin ibu-ibu kabulah gila parang sari menang nyata bantuan parang sari menang sembako horeng nyata ada sumpah nasabah. Ayah gitu ayah di mana di dieu bagus tuh makan awasnya deh Bu. Urang mabul kalurah depan kiai bener urang isinten ka bapak lurah artina awas nu boga urusan ekonomi nu boga beunghar nu boga barangsa ya Allah sok bereskeun heula teh urusan nyata ibadahna lewat doa imlah kolbakagina 12 sadeka diskon istiqomah urang salatna dengan ari ulama espeta ka Allah imlah kolbakagina yakin Allah bakal ngabeunharkeun hana hati urang wa mlajadai diskon jeung Allah bakal nyuhankeun urang rezeki Allah rezeki min haitsu yahtasi. Ieu di antara Quran bisa dipakai pelantara ngadoa ka Allah. Nomor kaduana meunang dipake pelantara ngadoa teh nomor kaduana nyaeta salat. Akhir salat teh bisa dipake nyaeta wasilah eta piturung ka Allah. Mana buktina tinggal dibuka ayat Qur'anna lamun jalma geus bisa istiqomah dina ngalaksanakeun salat asar hikmah kapakina salat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. 2 wasta'inu bis-sabri was shalah. Ieu salat teh bisa dipake tapi turun ka Allah. Lieur urusan ekonomi salat aya salat duhana tambah boti salat dijalmi rezekina. Kumaha cenah kieu salat dijalmi rezeki atuh biasa nyata usul sunatan dijalmi rezeki. Rakaataini lillahi ta'ala babacana rakaat awal alam nasr 11 kali, rakaat kedua alam nasr 20 hiji balik geus beres salat lirikna ya fatahu ya wahabu ya rojaku 10.000. Oh dewa hayang untung gue enteng lompat karena Bang lain pakai media Bang Emo Bang betul apa betul tuh singa deh saya kamu dah pelaku baik ya itu tangannya KWW kalakah ngabalir dipaksa kalakah hiduhan buru-buru sholat minta ke Allah sholatnya sholat sunnah pelet iya maboga banget pas-pasan beri asihan tara minta ke Allah sholat sunnah pelet tara tuh bikin ancur baik sholat sunnah pelet kumaniatnya beti sholat usul sunatan li jalil mahabbah rakaataini lillahi ta'ala niat kaulah sholat sunnah pelet 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat awal idqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ada asar kaukaba wa sawal qamar ra'aitu li sajidi. Rakaat awal 11 balik, rakaat kedua na 20 hiji balik geus beres salat khusus kedoana anu nyiduhan teh Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubi disebutkeun anu nyiduhan teh beres kurang salat itu kasampurkeun anu nyiduhan teh insyaallah nyiduhan teh wae
berarti lain doa anu teu makbul awak anu sebul. Awas kabeh ge doa makbul awak anu sebul bener. Doa mah kabeh ge makbul, doa mah kabeh ge dijabah ku Allah. Ngan orang kudu paham ari bentuk doa teh lain nu dipikayang urang langsung dipikeun ku Allah. Ari bentuk ijabah doa teh aya opat. Hiji ngampura dosa ku Allah, dua diangkat derajat ku Allah, tilu nyata diselametkeun tina musibah ku Allah, nomor kaopat dicukuran kabeh kahayang urang ku Allah. Dikala urang ngadoa dijabah ku Allah, dicokot heula dosana. Dikala urang ngadoa dijabah ku Allah, diangkat heula derajat ku Allah. Dikala urang ngadoa dijabah ku Allah, diselametkeun tina musibah ku Allah. Dikala urang ngadoa dijabah ku Allah, dicumpunan sakabeh kahayang urang ku Allah. Nah ieu nomor kadua nomor katilu nanyata amal hade. Saudara kaum muslimin rahimakumullah setengah 12 ya. Gitu urang bagi-bagi waktu sebaik karunya nyata ka Bapak Lurah. Oke mudah-mudahan sekali diri si hade awas nyata cekap 5 menit lah mudah-mudahan kita diberkah intina supaya urang hirup berkah nyata di zaman kiwari sakumaha nyata kaul ulama anu sajati sabda Kangjeng Rasul anu tadi mangkana yaumuhu khairan min amsihi bahwa robi sahajalma anu kayaan poe ayeuna leuwih alus tibatan poe kamari sahajalma anu kayaan minggu ayeuna leuwih alus tibatan minggu kamari nu kayaan bulan ayeuna leuwih alus tibatan bulan kamari maka pertanda jalma anu beruntung. Artinya sok beberes di urang ku introspeksi diri alatna nomor hiji ku ilmu tauhid nganyorkeun kana ijab jeung idamna Allah ayat-ayatkeun ku Allah eueuh dieuweuhkeun ku Allah. Nomor kadua aku ilmu fikih artinya introspeksi diri poe fikih kalakuan urang sapopoe terutama oge urusan ibadah eta kudu sesuai jeung ilmu fikihna. Dimimiti anu nyata gede nepikeun kanu kang detik-detikna model makan minum berpakaian bergaul maka kudu sesuai dengan ilmu fikihna. Carana sok pinuhan majlis taklim di dieu seueur pangajian anu terbentuk seueur pangajian anu tos berjalan semakin loba sok urang nyata pinuhan pangajian ibadah anu paling gampang ibadah anu paling enteng sok hadir ka pangajian. Mudah-mudahan ku ayeuna istiqomah urang babarengan jeung guru-guru di pangajian-pangajian mudah-mudahan sing nyata ieu nyata pangajian anu istiqomah ibadah istiqomah anu bakal aya asa aya tata di dunia diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke mudah-mudahan ngajadikeun satu saksi telah berguna yang masukkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke mudah-mudahan urang doakeun putra daripada Bapak Lurah ieu mudah-mudahan nyata rumah tangga rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Oke pertikahan anu sah muga agama sah muga negara. Amin ya rabbal alamin. Taruh pada cekapkeun sagi bae kirang langkung nyuhkeun dihapunten hun maso pawadha mangkadar. Assalamualaikum warahmatullahi